Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina surat Hud ayat kagenepna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma jeung naon perkara midabbatin tina sasatoan binatang melata jeung jalma-jalma fil ardi anu ngarayap di muka bumi sadayana oge eta teh illa alallahi kajaba ka Allah hungkul rizquha sadayana rizkina eta si dabah. Jadi Allah ngamparkeun rizki di muka bumi teh sok ku urang kedah dipilarian. Tapi upami hayama dikoreh cara milarian rizkina, upami doma mah dengan rumput, upami jalma mah kedah naliti eta teh barang teh halal atawa haram. Anu ditangtukeun haram teu kengeng di Allah, anu halal sok candak tuang leueut eta rezeki ti Allah. Wa ya'lamu jeung Allah Maha uninga mustaqarraha di mana tempat cicingna si dabah. Aya nu di jero taneuh, aya nu dina liang, anu paling kecil nyana rezeki disimpen di dinya dituang ku eta sasatoan. Dina jero taneuh nu poek. Oge jelema aya anu dina hotel bintang gemintang, bari maksiat, bari minuman keras, bari pokona mah Allah Maha uninga. Aya nu di masjid, aya nu di bumi, aya nu unggal dintena ngan wirid we di masjid, aya anu teu pernah ka masjid, aya nu kumaha wae gan di mana tempatna eta si dabah Allah Maha uninga. Wa mustaudaha jeung Allah Maha uninga mustaudaha kana mustaudana eta si dabah. Mustauda teh gudang penyimpananana rizki na si dabah. Aya anu diakutan ku sireum di jero taneuh disimpen jang dahar sehari-hari eta sireum. Jeung sasatuan dulu we alit tibatan sireum tongo sadayana oge eta tempat penyimpanan rizkina Allah Maha uninga. Kat kalabat jami-jami nyimpen artos triliunan di bank, nyimpen artos di mana meni, nyimpen rizki dina fluid dina peti. Sadayana oge Allah uninga mustaudaha kana penyimpanan barang-barangna eta si dabah. Kulun jeung sadayana ogenan fi kitabin eta tos termaktub tos tertulis mubinin dina Lauh Mahfud anu nyata. Saterasna wa huwa jeung ari itu Gusti Allah alladzi zat anu khalaqo tos nyiptakeun as-samawati pirang-pirang langit jeung wal ardo jeung bumi. Anu nyiptakeun teh tanpa contoh, da urang mah nyieun saung butut oge kedah aya contona. Allah mah nyiptakeun samawati wal ardo tanpa contoh. Fi sittati ayamin dina genep sitati teh ayamin pirang-pirang poe. Jadi 2 poe ngadamel langit, 2 poe ngadamel bumi dunia, 2 poe ngadamel saranana anu aya di langit bintang bulan jeung matahari, sareng anu 2 poe eta teh ngadamel saranana nu aya di bumi termasuk rizkina ieu jalma-jalma tatangkalan jeung sajabana. Nah atuh teu diciptakeun sapoe atawa sadinten, Allah mah kawasa nyiptakeun sadetik ogenan. Ngan ieu mah sittati ayamin teh kana genep pirang-pirang poe teh nyontohan ka jalma-jalma kana yen ari barang jieun mah ulah rurusuhan, ulah gurung-gusuh sing aya jeda waktu supaya sae hasilna. Wa kana jeung bukti arsyuhu ari arasna Allah, tegasna kakawasaan Allah aras teh. Alal ma'i eta teh aya dina luhureun cai. Janten bahan bakuna bumi ieu sadayana teh bahan bakuna teh tina awan jeung cai. Ta ieu mah teu kedah panjang dibahas bisi janten musyrik. Saterasna liyabluwakum supaya nguji ka anjeun kabeh ayyukum kana yen sanyana di antara anjeun
ahsanu kana saha pangalus-alusna amala amal perbuatan. Ulain kulta jeung lamun anjeun nyarios Muhammad innakum sanyana anjeun kabeh mab'usuna bakal dibangkitkeun bakal dihudangkeun mimbadi saatosna maut. Jadi bakal aya yaumil akhir hari-hari setelah kematian. Layaquluna tangtuna bakal nyarita alladzina kafaru jalma-jalma nu kafir. In hadza ari ieu Quran teh saurna umat kafir mah illa sihrum mubin kajaba ngan ukur sihir nu nyata. Jadi teu percanten umat kafir mah karena bakal datangna poe akhir karena ieu Al-Qur'an. Urang sadayana mah kedah percanten nu aya tertulisna Quran eta teh 100% mia bil mia eta kebenaranana. Ukituna mudah-mudahan urang sadayana ka lebat jama-jama anu iman anu Islam kafah anu penuh anu sempurna kalayan insyaallah ditampi ku Allah ageng harapan urang. Tah kitu mangga urang sadayana urang titenan ieu Quran tiasa urang. Barakallahu li walakum mugi aya manfaatna sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.